kapihatur Bapak Haji Uden Dida Effendi nyonong, Bapak Haji Arif Rahman hatur wilujeng mugia sehat Bapak, katingali Bapak mamakmur awakna gede-gede. Haji Budi Mahmud Saputra wilujeng, Bapak Haji Melah Sahlur Mubarok haturan, Bapak Haris Sanjaya wilujeng hatur nuhun. Rawuh sadaya Bupati hormat Kabupaten Tasik mugia aya dinu kabagjaan, sadaya sepuh pinesepuh tokoh ulama sesepuh ti Cipasung, sesepuh anu neraskeun Abah di Suryalaya, kasepuhan Sukahideng sareng kasepuhan Manonjaya Linggi, mugia sadayana Pak Ketua MUI sadayana mudah-mudahan aya dinu panang tayungan Gusti Nu Maha Suci.